Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sapara kanca ti kelompok hiji baris medar perkawis prosesi upacara adat Bantayan. Simkuring di dia salaku MC Muhammad Kiparisari Haliman. Simkuring Amerika Safa salaku Kolot Rindi. Simkuring Sri Winarti Rindiani salaku panganten istri. Simkuring Mutia Cahya Budiman salaku sepuhna panganten pamegat Ajhar. Simkuring Ajhar salaku panganten pamegat. Wilujeng nyakseni. Tarima abdi nikah jeung kawin Ratna Maesari binti Bapak Agus ku mas kawin anu disebat dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi akad nikah parantos lakasan ayeuna urang lajeng wae kana prosesi upacara adat Bantayan. Nyaeta prosesi upacara adat anu aya di Tatar Sunda anu tujuanna pikeun mapatahan atawa mepeling panganten istri atanapi panganten pamegat pikeun ngajalankeun kahirupana sabada nikah. Ku kituna mangga ka panganten istri sareng panganten pamegat tiasa ngadeg sareng kapayeun. Ayeuna ka panganten pamegat sareng istri mangga urang lajeng wae prosesi Bantayana. Tah dina prosesi Bantayan teh aya sababaraha hiji runtuyan acarana. Anu kahiji nyaeta meuleum sareng miteskeun harupat. Ayeuna mah panginten bade mangga dicepengan heula harupatna. Ieu gasolina mangga kanggo dibeuleumna ku panganten istri. Kedap. Tah naha cenah bet ku harupat lantaran panganten pamegat atau pamanganten istri dina kahirupan salajengna ulah getas harupateun. Naon aya getas harupateun teh? Nyaeta babarian ambek. Tah ku kituna ieu teh osok aya pamantikna. Biasana mah osok ti panganten istri. Jadi anu ngadurukna ti panganten istri. Mangga sok ayeuna urang duruk wae ieu harupat. Pami atos surung kieu mah mangga ieu kendi panganten istri. Mangga panganten pamegetna kanggo ngalebetkeunana. Alhamdulillah. Tah pamitos kieu mah berarti ieu teh pameget kudu silih matotoskeun bilihna aya paamak-amak atanapi kumaha panganten istri boh pameget kudu silih matotoskeun kitu. Ayeuna pot piteskeun ieu masalah teh. Sok mangga dipotongkeun kuduanana. Mangga ka dieu keur. Iya. Sok 1 2 3 sok piteskeun. Alhamdulillah masalah atas dipototoskeun. Ayeuna piceun ka pengker. 1 2 3. Tah ieu teh simbolis pikeun masalah teh anu tos dipengker mah tos teu kenging dicanak-canak deui ka payunna. Alhamdulillah anu runtuyan kahiji parantos lakasan. Ayeuna lajeng wae kana runtuyan kadua nyaeta mupuskeun nog. Nog di dieu teh ngalambangkeun yen jalma teh bakal bijil ka dunia. Oge tujuan dinu parnikahan ieu oge salah sahijina teh nyaeta nambah deui katurunan. Tah ku lambang nog ieu nyaeta mugi-mugi ieu panganten teh dienggalkeun kenging kaluhurkeun ku panganten pamegetna. Iya. Masih kene cali kene panganten sina urang diatang wae nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga peperekeun ieu nog 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin parantos ninganya pupus. Tah ayeuna mangga lajeng sa lambang babakti panganten istri ka panganten pameget nyaeta ngumbah sampean panganten pamegetna. Lalaunan kateh. Iya.
Alhamdulillah parantos atur nuhun sayeuna salaku babakti panganten pameget ka panganten istrina mangga bantosan tatih di panganten istrina. Iya alhamdulillah kurang lajeng wae nya cep neng ayeuna urang kanu prosesi salajengna nyaeta meupeskeun kendi urang kudu bisa matotoskeun sagala rupi masalah anu dongkap tah ieu teh lambang kanggo matotoskeun masalah mangga pami pameget biasa nama sok nyepengan bujur kendi tah mangga bujurna cepeng heula tah pami panganten istri biasana sok nyepeng hulu kendina tah kan tadi teh disebatkeun ieu teh lambang kanggo matotoskeun kasualan atarapi masalah dinu kahirupan panganten salajengna tah ayeuna teh pasti dina kahirupan salajengna teh pasti seueur pisan anu ngadamel pacogregan atanapi kumaha eta dilambangkeun teh ku ooyagan sia kendi teh tah mangga wae tapi kusim kuring bade diarahkeun kitunya kanggo ngoyageunana pami ka kenja heula terus ka katuhu terus ka luhur ka handap terus prek kitunya siapnya urang eta heula nya kakatuhukeun heula katuhu puterkeun kakencakeun kaluhur kahanap bismillahirrahmanirrahim prek alhamdulillah ayeuna mangga di canak tut pangujungna tah eta canak ku panganten istri tah tiasa ditoongkeun tah kirang langkung nu pameget teh sageung kitu atur nuhun alhamdulillah tadi mupuskeun kendi parantos lakasan ayeuna urang pabetot-betot bakata mangga kituna urang sabari calik wae kumargi pamituan mah langkung saya nuju calik mangga disuhunkeun iya tah ieu bakak teh katuangan teh sok patalina sareng rejeki kitu oge ieu teh lambangna teh dinu rejeki nah tapi naha bet dibetot-betot lantaran ieu teh rejeki teh dinu pernikahan teh kedah kerjasama atanapi kedah gawe bareng ieu antara panganten pameget boh panganten istri tah kukituna dibetot mangga ieu bakakak parantos aya tah kukituna mangga ieu pingping cepeng sewang-sewangan sok iya tah ieu dilambangkeun teh bakakak teh salaku kerjasama eta rezeki takut kituna orang neangan rezeki teh kedah kerjasama mangga ayeuna mah urang dipabetot-betot bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 jing ditinggal cobi dikela ieu teh naha jadi kieu nya ieu teh kata wisna mah langkung seueur ti istrina ieu teh mudah-mudahan gitu rezeki ka payuna teh berarti ditinggal teh seueur pisan dominan ti istrina gitu. Alhamdulillah mangga biasa diangkat lah iya tah ayeuna mah urang lajeng wae kana saatosna kenging rezeki urang nikmatkeun sasarengan urang silih wapan sasarengan mangga gitu mah hiji da tilu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin.
parantos bantayan ti kawit dugi ka akhir parantos lakasan mugia atuh ieu panganten teh kapayuna tiasa sakinah mawadah katutuarokna. Panginten sakitu ti simkuring hatur nuhun. Hapunten bilih aya kalapatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.